Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadola ba'du ibadihi bi ulumil ilahiyah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nasu nuyamun faida matu intabahu. Amma ba'du ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dipayun pribados aturkeun nuhun ka parantos maparean berita kaayaan. Mudah-mudahan sakumaha nu parantos didoakeun ti payun memang anu ku bari tayungan ku rahmat Allah. Parantos mulih kajati ahli urang waya di dunya keneh nu teu damang geus tekan tenan eta ngaranna pribados di Ciawi desa sarua keur teu damang gitu. Di Ciawengan teu damang ayeuna mah geuning ulah dilongok cenah. Pribados sing ngalongok nepi ka Tasik kemarin teu mesti nepi ka ditu. Dan pernah kayak nanti kan masih kejauhan cara ke ahli urang di Karawang di mana-mana tangguakeun ku sadayana anu aya ahli urang ahli jamu mukni nu sok aya ngariung jamu mukni boh dina YouTube moya di Bandung atawa di Majalaya atau di mana bae di Jakarta di Amerika di Jambi aya ahli nu dina YouTube lalajo tak ngawas itunya sok ari ngawas sok bayang kagidi ka itu manin takola liat talimat malaikat gitu da ari na YouTube banyak nyaksi di tengah gilir sila kadang-kadang lalajo YouTube tapi sakitu geus untung alhamdulillah ya ilmu jamul mukni nyebar sigana sigana ka Jokowi kantun muka YouTube Jokowi nah ahli jamul mukni Jokowi gitu kaduakeun moga-moga sing bener sing panjang yuswananya gitu Cibantar ge moga-moga ditantayungan ku rahmat jeung Jokowi keuna Cibantar mangaraji ge cenah gitu batur ditutup ge alhamdulillah. Tak urang mengajina kieu teu ngageroan kan sakur warido ngaraos ela ka madrasah Cibantar haladir itu nu teu aya kasieun teu sieun ku jauh teu sieun ku mayar ojek teu sieun di talkin teu sieun da aya nu sieun kana pengajian mapai jalan ge liwat ka ditu teh eta teh kula ngarariung ngaji eta mah. Da kuring mah sieun ku pengajian liwat di terminal. Aya anu di dieu ge jin mah nungkang we ka deuk pribados nungkang. Oh ditu. Aya nu sawareh mah jinna teh ngajina teh mawa HP, ngobrol aja HP ngagilir gitu teh. Teh nungkang. Aya teu mawa HP mah urang ngagilir ngobrol gitu. Aya anu teu mawa HP teu ngobrol nunutan aya teh tah matak mana mah pi majelis ilmi kudu hobab min rahmatillah tuh rame begitu matak di masar teh suka teh rame jalma teh deukeut teu ngaji anu jauh hadir wae aya tuh ngan pang alus-alusan nu jauh ngan hadir bae itu teh nepi ka dikubur ga didoakeun ti Cibantar aya nu can ngajaran ka Cibantar keur cager mah ngan geus dikubur mah didoakeun ti Cibantar ge digayibkeun ti Cibantar ge mending hadir ka Cibantar keur
hirup atau mending ayeuna hiji bantara digaibkeun coba kira-kira mending oge digaibkeun dari Cibantar ditedaikeun hadir maka Cibantar kira-kira ibu-ibu nu tedaikeun hadir ka Cibantar digaibkeun daek teu bapak-bapak tak mudah-mudahan ditangteukeun ku rahmat Allah sarereanya antenan menyebarkeun agama di Cibantar asal pokok asal balong tapi ka ditu aya jadi adegan sarerea mudah-mudahan di rahmat Allah. Al-Fatihah. Ya kana budua ya kana sayyid siratal ladzina an'amta alaihim sarana ras kedayana coba ajar wajib syar'i mukallaf kudune kadekeun wajib akli sidik di para utusan wajib syar'i mukallaf kudune kadekeun wajib akli sidik di para utusan wajib syar'i mukallaf kudune kadekeun wajib sidik para utusan lamun mukallaf teu nekadekeun sidikna di para utusan tah hukumna lamun mukallaf teu nekadkeun sidikna di para utusan tah ukur hukumna lamun mukallaf teu nekadkeun sidikna di para utusan tah ukur hukumna hiji keuntir tadi wajib syar'i mukallaf kudune kadekeun wajib akli sidik di para utusan lamun mukallaf teu nekadkeun sidikna di para utusan tak ukur hukumna. Alhamdulillah wasyukurillah ahli pangaosan subuh Jumat di Cibantar lisanak ku Allah di silaturahmi jeung basa wajib syar'i mukallaf kudu nekadkeun wajib akli sidik di para utusan mun bapak-bapak nu hadir ka dieu bojona jeung budakna teu milu sanggup kira-kira sumping ka bumi calingna kursi ngabejaan bojo menang tadi ngaji teu saeu wajib syar'i mukallaf kudu nekadkeun tak kitu ibu-ibu nu teu daek hadir kana pangajian ka Cibantar dibejaan ku bapana rek percaya moal pirang teu percaya atau sok naroskeun ibu-ibu anu teu giring ka Cibantar ka bapak-bapak tara bapak-bapak sok ngabeja tara sama-sama tara sana isukana bakal nalaksa nu ka Cibantar mah da meunang ilmu lagi wajib syar'i mukallaf kudu nekadkeun wajib akli sidik di para utusan mulih ka bumi teh teu poho di jalan teh da aya jaman teh mulih ka bumi teh poho we teu bisa nepikeun ka bojo teh jadi atuh bojo naroskeun oge teu bisa ngabejakeun urang mun kieu mah cenah kuring teh dibejaan ditinggalkeun isukan teh asup ka surga da kuring mah teu dibejaan wajib syar'i rek muntang nyabu rek muntang sanggup kira ka dipuntangan mawa ka surga ka bojo urang moal batur mah amarikut di dunia teh mawa ilmu wajib syar'i wajib akli mustahil akli menang akli
ari urang teu bisa boro-boro ngabejaan batur sorangan oge teu bisa. Uyup ayam kana pesan kosong bakal nadam ta ala takuna kamislihi paina kalam tarsod kaman kana arsoda. Anjeun teh bakal nalangsa sababahan teu babawaan ari batur mah sadia anjeun mah teu mawa pisan. Ajeng-ajengan kudu ngaji teu daek kana ngaji. Kunaon matak terek ribut rojo orkes festival turnamen persib angun teu Bandung mun aya persib jeung pengajian engke ari ngaji mah persib heula aya. Tadi mana geus warep persib kari ngaji bari tuduh sare. Cek ajengan bakal nalangsa nu teu boga bawaeun ayeuna akhirat misukan. Ya kejadian aku dengek jereting ati kaduhung tuna baheula urang sakama-kama migawe anak isukan bakal kitu hanya kal teuing baheula teu nurut ka kiai darsep ngorkes festival Persib saban hari. Isukan bakal gitu ibu-ibu teh teu boga bawaeun tuh ari nu boga bawaeun mah cuneung di lawang surga ngaraguan ibu da teu miru teu boga bawaeun ngaraguan putra teu miru aya kalana budak heula nu ngaraguan lawang surga teh bapana mah teu apaleun wajib akli mustahil akluna akli mulai kasukeun ka surga teu apal wajib akli mustahil akluna akli tak lamun ayeuna cara apal wajib akli mustahil akluna akli mampang meumpeu di dunya keneh geuwat nanyakeun ka lanceuk ka di ka tetangga ka caroge sok ka Cibantar ulah ukur pengnyangukeun bebu tuh atoh pangyangukeun tingali sukan bakal muntangan kaula lamun urang teu bisa mawa ti ayeuna bawa soklah urang bareng we nama ke madrasah Cibantar nyaah sororok atuh sarerea geus astagfirullahaladzim nyaah geus sian sororok nya lamun eueuh sororok mah cing sok urang eueuhkeun sororok sukat haladir moal kira-kira ari sieun ku sororok mah sieun ku sororok ibu-ibu teu lamun teu besukan ngeureuyeuh deui sororok ibu tong dieureun kantenan aya nu kemimitian aya masihan semen batu eta teh rek ngecor dihilir gitu teh kan pribadi cerdak hoream teh ngecoba gari jelema teh ari si horeng corona ge duit nama loba teh teu disuhunkeun ge ngirim we ka eta alhamdulillah beda ngirim geus disuhunkeun jeung ngirim can disuhunkeun aku can ka penta rek ngirim gede ka Cireburuhan teh nu ngirim teu kudu dipenta heula beda jeung ngirim di teh cara donasi. Wajib syar'i sidik di para utusan kang Rasul mun teu nekatkeun sidik di para utusan ukur eta hukumanana pandangan hukum syarat terhadap sidik di Rasul aya opat apal opat Pak apal opat Bu 2 jeung 2 opat tapi pandangan hukum syarat terhadap sidik di Rasul nu opat apal teu kahartos ayeuna mu aya di madrasah Cibantar teh aya nu teu apal pendapat hukum syara sidik di Rasul mulih nanti dia engke apal wah kaya-kaya lalat kodar balikeun 1000 bulan umurna di alam dunya teu apal pendapat hukum syara sidik di Rasul ayeuna sapoe ngaji mahi nyaho leuwih harus tibatan 1000 bulan minangka itu Lailatul Qadar diabidin seperti itu pada teu apal ayeuna jadi apal pandangan hukum
syarat sidik di rusul. Hiji syarat ngawajibkeun rusul kudu sidik. Hiji syarat ngawajibkeun rusul kudu sidik. Diganjar rusul terhadap sidikna. Mun teu sidik mah di rusul geus diancam ku siksaan. Jadi syarat ngawajibkeun sidik di rusul hiji. Jadi rusul teh diganjar ladang sidikna. Mun teu sidik mah rusul ge disiksa. 2. Syarat memperkuat wajib akli sidik di rusul. Sabab sidik di rusul teh wajib jeung akal dikuatan wajib syar'i. Jadi syarat memperkuat wajib akli sidik di rusul. 2. Tilu pendapat. Tilu terhadap umum jalma mukallaf, istri atau pemangkin. Karena sidik rusul kudu percaya karena sidik rusul. Mun teu percaya karena sidik rusul hukumna kufur. 4. Terhadap umum jalma mukallaf kudu ikut karena sidik rasul. 4 lupa. Piraku opat heseseting masa teh opat poe ge kuduna hafal opat. Hari mah kan 4 tahun teu hafal pendapat hukum syara sidik di rusul. Kudu hafal 12 pan dihesek di aki-aki kudu hafal 12 pan heula ka dinya. 12 pan beri teu ngaji ya bisana. Jadi pendapat hukum syara sidik rusul aya 4. Hiji syarat ngawajibkeun rusul kudu sidik. Kaduana syarat memperkuat wajib akli sidik di rusul. Kasiluna terhadap umum mukallaf kudu percaya karena sidik rusul. Kaopatna mukallaf kudu taat nuturkeun karena sidik rusul. Mutaba'ah ka rusul. Mun jalma yang dikasih ku Allah hiji urang teh kudu mahabbah ka Gusti Allah nya. Kaduana mutaba'ah ka Kanjeng Rasul. Iraku teu rek ayeuna mahabbah ka Allah sabab awas soca karaos geunahna nepi ka ayeuna. Coba lamun dieuweukeun ningali anu saja. Lamun dieuweukeun mungkin kucepkeun. Lamun dieuweukeun ngalengah ku sampean betah teu. Ayeuna dibere bisa ngalengah teh betah. Dibere ningali betah, nguping betah. Tukang naik turun bisa antara sampean bisa ngalengah. Piraku teu betah. Mahabbah kanu mere betah. Mutaba'ah ka Kanjeng Rasulullah itu syarat taubat. Jadi apal wajib syar'i terhadap di rusul wajib syar'i, di urang ke wajib syar'i. Sini teh. Kan ari di rusul mah jeung akal wajib akli aya sidik di rusul. Ari di urang mah wajib jeung syar'i mah kuduna sidik, kan aya sidik di urang teh eta mah lain wajib. Eta wajib akli. Jain jeung akal menang di urang ayeuna aya sidik. Mun ku Allah dibisakeun sidik di urang teu dibisakeun mah mun bisa sidik di urang. Aku Allah alhamdulillah terhadap ayeuna iman sidik di rasul wajib jeung syar'i di urang, wajib jain jeung akli. Kan hari percaya maka rusul sifat sidik wajib syar'i. Mutaba'ah ka rusul dina sidik wajib jeung syar'i. Alhamdulillah sakit tu geulaanan dina Jumat nu ayeuna ngan Jumat nu hareup meureun aya deui ayat teh. An lamun ayeuna hadirna teh ayeuna wungkul. Ilmu dibikeun ayeuna mah ayat. Ayeuna dibikeun isukan. Ayeuna karang-karang nu teu hadir ayeuna. Karena madrasah Cibatar Jumat nu ayeuna eleh urang Jakarta anu ngaji dina YouTube. Urang Jakarta mau ngaji dina YouTube cara urang
sukan bejaan cenah ari Cibantar aya alumni gitu. Eta geus nawar aya di bejaan alumni cenah. Ari urang Cibantar kedatangan alumni ku aya YouTube, urang Jakarta, urang Bandung itu. Pan urang teh pribumi. Itu teh tamu. Rek di Subhana coba kira-kira. Nah, urang Ciabi mah mencit sapi. Ari urang mencit naon? Sanggup mencit sapi. Matu mah geus aya nawaran sok cenah bukti kuring sawarehna. Na dorobana mah da cetak. Moal ka ditanya cenah barang haji, main sebaran haji rek ditanya, "Can rek nuntun sapi, sapi nyangcang sapi." Urang sanggup naon kan sigana di dieu mah dawegan yang paling nya gitu. Dawegan mah sanggup bawa dawegan hiji sewa. Arek di dieu oge. Sukan alumni teh ari. Geus leungit corona. Wah, larang sama. Kan? Ya, gitu. Dina naon cenah aya ini? Wasalikuna ala aksihata. Wasalikuna ya Wasalikuna ala aksihata. alasannya Ala aksihata. wasalikuna ala aksi hada. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Wasalikuna ari ansulu kabeh. Kabeh teh urang ku aya di dieu. Ari pribadi sebut kabeh teh. Ari ceuk ayeuna ulama nyebutkeun wasalikuna suruh kabeh teh lain urang Cibantar wungkul sarerea teh. Nu hani suruh. Ala aksi hada eta netepan kana sabalikna ieu majidu. Ainu suluk mah sabalikna anu majidu. Ainu maju jeung suluk teh kumaha bedana teh ieu ainu suluk mah tukang kasawah. Nalektor osok nalektor di sawah. So, tanur araben nyawa tani osok tani tara osok suluk tara dina tani kunaon matak teu ajengan teu ngabeja tuh ajengan apang disalahkeun ajengan lantaran teu bisa suluk tukang tani ajengan teu ngabejaan nya ajengan teu ngabejaan ajengan sudah kuring kitu nyaho suluk teh kan ku batu disebut ajengan can hayang kuring disebut ajengan ku batu disebut ajengan padahal can bisa suluk nya TPW disebut ajengan oh batu enak hare-hare nempo pare montok nu suluk satina pare montok mapai jalan ngahejah pare untuk pare teu bisa nyeun montok teu bisa nyeun pare alo ngadamel pare jeung alo ngamontokkeun kana pare bisa alo ngamontokkeun kana pare bisa timbul asma ya qadir meunang asma ya qadir suluk tina montok pare hese teu
atuh kunaon teu bareton pemontok pare teu idit-idit ngan dina montok pare jeung pare montok ku cicingna teh lamun ningali pare montok betah ningali pare montok cicing we di sawah can hayang mulih tengan pedageus surupan poe balik tetap kalau inget we kana pare montok malah ke salat ge inget we kana pare montok tuh batur mah boro-boro ayeuna keur di masjid keur ningali pare montok ge geus teu ningali pare montok ya qadir tarajum jeung kudrat kudrat sifat mangani tumatep dat alasan nepi kana dat Allah ningali pare montok nepi kana dat Allah batur tanu suluh teh mapai tina pare montok jadi bojo teh nu teu milu kana pangajian ka dieu datang ka imah papatan neng ka dieu neng mumpung inget keneh rek nyaritakeun ayeuna pare montok rek nyaritakeun pare boneng rek nyaritakeun ulang tas nyadap teh lantar boga ilmu can dimikeun tong wakati tanah heurah urang ieu mah teh pepatahan heula gula amis gula teu bisa nyieun amis teu bisa nyieun gula anu ngadamel gula jeung anu ngamiskeun kana gula timbul asma ya qadir tarajum jeung kudrat sifat mani kudrat teh tetep nyadat anu nepi kana dat Allah nepi kitu itu sulung ngaranna hese kitu teu Pak hese kitu Bu rehe-rehena mah bisa teh karena tuh kapiran kueur lah jumatan mah pare koneng liman beude omongkeun bari teu bisa teh manehan oh Allah teu dibejakeun tiba heula sia dibejakeun ayeuna mung ngajina teh paeh we geus sia sakali atuh nu ati jamu mukri mah mending paeh juga mahal-mahal beas atuh beas murah ta wasalikuna ala aksihada sabalikna ieu ayeuna anu maju aya maju mah bleng ka Allah ku Allah dibukakeun nya udah taro leungit mah maka geus nya si ayeuna ka Allah tapak kudrat Allah ningali kana asar kudrat dalam wujudi asarim ala wujudi asma'i dalam wujudi asari asar Allah alam wujudi ta asar tapak bisa alonyeun tapak di Allah aya kudrat montok dina pare tapak di Allah aya kudrat bumi jeung langit aya itu asar tah kana asar dibalikeun ti Allah teh kana asar wa wujudi asari alam wujudi asma'i ya qadir atuh ya murid wa wujudi asma'i alam wujudi sifati kudrat atuh jeung iradata tina asar teh kana sifat tina sifat teh kana dat kudrat jeung iradatnya ta jadi ari anu maju mah ka Allah heula dibalikeun ka di kana asar ari anu suluk mah pare heula nu montok katingali nepi ka Allah ka ditungtungna maju ya ta eta mah nu suluk beda ari urang nu maju nu suluk anger pare montok ke pare montok suluk teu bisa maju teu ka masih gambaran marus kaliwati panihayatu salikin maka tutung jalma nusul tutung jalma nusul geusana jalma nusul iya itu nihayah teh eta sudi dati nyaksikan adat tungtung jalma nusul mah nyaksikan adat matak aliwatan sampar sani aliwatan sampar salis aliwatan sampar we nusul mah tungtungna hanya nyaksikan adat Allah al-Qadasa dibersihkeun wakas wijung terbuka angka malih tina sampurna Allah jeung dibukakeun pada sampurna Allah taala sampurna Allah dibukakeun ka jalma anu suluk disebut kana maqam majdud ta
Jadi mimitinan suluk mah nempuna montok pare yang kodir yang murid gadituna kudu irodat dat Allah tuntuna pika sila Allah unggul mah eueuh pika maju tak mimitinan suluk mah ningali kana asar tungtungan suluk mah nyaksikan dat Allah anu maju mah dateuran ka saksi ku anu disaksikeun kana dat Allah makhluk leungit Allah unggul tah dibalikeun ku Allah tarakan diturunkeun kana katil jeung kadua kahiji asar kudrot ningali mah kadi ngan beda ari ningali mah bae sageus sama kumpana teu poho ka ari urang mah nyaksieuna ka makhluk dan teu apa heula di Allah ta makhluk kan waya teh teu yang dia seperti Allahu Akbar bisa disebutkan Allahu Akbar ngan Allahu Akbar pada nyurakeun ari Allah anu agung tuh ya Allahu Akbar jeung ari anu agung sarua Allahu Akbar bahasa Arab ari Allahu agung bahasa Sunda tuh persamaan bahasa agar teu ningali keneh ka sebetulnya di daerah cukup sakit itu asal lain di pasantren bisa nyurakeun Allahu Akbar ari Allah anu agung Allahu jadi naon tarkibna akbar jadi naon tarkibna kitu paling ramai tah mata napa pangguman teh narki jadi nyuguhan teh sampe beuleumeun batur mah geus meurang meureub bari ngadahar nu dipake suku urang mah kadang-kadang lencok pacul pakai suku tak jadi nu suruh mah eta sabalina nu majidu geus ditepikeun ku eta nu suruh oge kalau tah dibalikeun di ka dieu ningali ka mah tak mulai nu suruh can tepi ka teu sah diguruan nu majidu can dibalikeun di ku Allah Taala ka dieu kana nyaksi mah teu sah diguruan sohwi mahwi anu teu eri ka ka Allah can eri ka Allah tawa ka diguruan anu poena ka makhluk hayang yang di Allah dan bisa jadi takdir teu sah diguruan atap man lam yakun lahu syai'un fasyai'un syai'un jamat sebuah guru jalan balik kalau tina ningali montok pare bakal setan jamat sebuah guru jalan balik kalau tina ngadahar gula amis setan guruna loban mah guru ka setan ngadahar gula ngadahar ayeuna uyah sih lantaran eueuh guruna nuduhkeun jalan balik kalau tina gula amis eueuh guruna jalan balik nuduhkeun jalan balik kalau tina uyah asin eueuh guruna nuduhkeun jalan balik kalau tina montok pare nya fasa itu nusyek maka setan bunga sutena ningali montok pare sabab bakal alus buahna lain bakal nepi ka anu tapi bakal halus buahna tina montok pare setan guruna teh loba tukang tani ngaguru ka setan loba tukang dagang ngaguru ka setan mata ampun teh nu ngaguru ayeuna kana jamu murid eta teh biru setan teh mata kagilir setan lamun dicaritakeun aya nu jamu nih setan teh muka eta teh padahal nu ngarajin hadir dia setan manuka malah aya teh arempung ngaji kana jamu setan ulah sugan geus maot eta gaibkeun mata lamun ayeuna gaib hiji batar hiji digaibkeun mayar 100 hiji mayar 100 jadi saminggu 40 teh meunang 4 juta tuh ngadengna nu bade keur cager teu dekeun ngaji ka Cibatar geus moal teh digaibkeun sok ari digaibkeun mayar 100 lamun jalma-jalma ieu tegaring hari ka Cibatar mayar buta mending ayeuna nu digaibkeun cenah mayar buta depan untungan ieu gaib gitu-gitu acan kira kan juga mayar piring keur hidup teh kan juga mayar geus bae juga mayar
urang berikan enak atuh kercaeur sah dikir lila ada geus bae mah tahlil sing aya nungguan di pakuburan teh 40 poe tak urang Karawang mah salat mah keun bae heula ngamun bae mah teh isukan setengah hektar nguruhkeun 40 poe cicing di pakuburan tong ini ti mimiti dagang dikubur can 40 poe sabab lamun 7 lekah ti dieu engke dewek dipariksa malaikat munkar karena ulah dipariksa da cenah jengan dan nulakina geus 7 lekah ke datang nularti batu beli 7 lekah geus 7 langkah loho langkah ayeuna Ahad Senin Selasa Rabu Kamis Jumat periksa kayak urang mah lengkah mah urang teh mentek tong lengkah cicing we kan dan 40 we eta teh lain salah sih ajengan oge ngaran pimpinan ngartian teu bener mending hadir wae ka Cibatar bulan subuh Jumaah atau mending mayara ayeuna urang ngagaikeun 100 dina panuntungan bayar sok kira-kira gratis sok bae lumayan eta gratis mah eta mah kauntungan hirup lamun sedekah mah kauntungan bae mending ayeuna hirup untungan dan bae utuh warna ya tahu dianya Tidak Pak gula batinal umur anu cerita bila hakikot bila wujudi hakikot huwa anadu wa inna kulla batinin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna kulla batinin sanyana sakur-sakur anu batin. Naon batin teh aya hakikatin tegas hakikat. Eta lahu tetep kaitu kula batinin teh anu hiru ari dohir. Paina kula batinin lahul dohiru tetep sakur-sakur batin teh aya dohir. Sakur dohir sakur batin eta batin teh dikarepeun hakikat. Dina hakikat teh aya dohir. Hakikat menjadi syarat bisa menyebutkan hakikat mana, syariat mana. Hakikat mah batin umur, sholat. Ai dohir merengkap najasan ieu ta dohir. Atak dohir mah bisa disebut rukunna teh dina sholat teh 17. Urang dina dohir kadang-kadang bisa disebut rukun 17. Kita istihdor na rukun 17 can bisa. Diajar tara. Lamun wae nak ngarek salat ngaistihdorkeun rukun 17 bakal apal rukun 17 dina moal salat. Sabab unggal salat teh eta teh rukun 17 ka bawah hiji niat, 2 takbiratul ihram, 3 nangtung, 4 maca Fatihah nangtung.
5 ruku, 6 tumanina ruku, 7 i'tidal, 8 tumanina i'tidal, 8 sujud 2 kali, 10 tumanina sujud 2, 11 diuk antara sujud 2, 12 tumanina di antara sujud 2, 13 tahiyat akhir, 14 diuk tahiyat akhir, 15 maca sholawat dina duta, 16 sampai salam, 17 tartib. 17 sampai apa rukun 17 sholat gawe sholat tarak itu. Ditanya mangga sholat. Cawareh nanya geus. Ari mah sholat tadi sholat sebarang rukunna. Tuna nih. Maka ulah lohor sholat lohor, ulah asar sholat asar maksud. Ditanya rukun sholat, eta luput mun apa? Budak nu sakolakeun balana bisa bilang rukun sholat 17 bisa. Tapi heula asupna ka surga teh. Bapana mah tan apa rukun sholat padeuri. Budak teh asupeun ka surga cek budak bapak kuring mana? Da baheula teh ngaji ka Cibatar. Ayeuna bapak kita ngaji teh ku bapak baheula rek ngadaguan bapak we. Untung leureun boga anak ingatkeun ka bapak. Lamun anak teh ingatkeun ka bapak cara ayeuna. Pernah ingat sotenan ka bapak HP-na alus bapak. Nah, tak ngono HP-na. Ingat teh kana HP. Tasakur-sakur ayeuna batin teh hakikat eta teh aya syariat zahir. Ayeuna mimiti lah ti ayeuna mesti poe ieu mimiti milang ayeuna rukun salat 17. Unggal salat lohor bilang rukun salat 17, asar bilang, maghrib bilang, isya bilang, subuh bilang. Apalkeun we nama sampai sapeuting 5 kali ngapalkeun rukun salat 17. Kira-kira apal moal? Pira aku make teu apal. Gitu. Kan ku balas sembung we. Tah. Ieu hakikat teh hakikat lah. Dohirun. Sakur-sakurena batin hakikat teh teh aya dohirna. Wa ieu ari dohir teh eta syariat. Dohirna teh syariat, teh syariat. Dina sholat teh aya syariat nu dibilang rukun dina sholat teh eta dina syariat. Allahu akbar. Niat urang sok niat teh digerencepkeun selja sholat padu lohor 4 rakaat. Allahu akbar teh ngagerenteskeun selja sholat lohor 4 rakaat. Jadi Allahu akbar teh kosnu sarujung ta'id digerenteskeun ku hate teh Allahu akbar, lisan Allahu akbar, hatena ngagerenteskeun selja sholat padu lohor 4 rakaat. Mang teu kabawa mah kitu teh balik deui teu takbiratul ihram teh. Allahu akbar. Teu kabawa keneh tadi teh Allahu akbar saja salat padu lohor kaporo geus bar teu kabawa. Teu kabawa niat teh. Balik deui dan mata tungtuna was-was. Ini atuh meureun. Kosduna teh eta digerenteskeun ku hate. Sok mana kitabna nu kudu ngagerenteskeun si hate lohor 4 rakaat padu cisok bawa kitabna ka dieu. Sok ajengan bawa kitabna ka dieu nu kudu ngagerenteskeun si hate sejak salat lohor 4 rakaat mana sampun bawa eta teh istihdor heula kumaha urang teh ari istihdor menangtung heula ulah maka Allahu akbar ieu teh rek salat lohor ingat aya istihdor gawe salat lohor 4 rakaat bila pelong rukun 17 teh geus ka pelong teh lohor 4 rakaat Allahu akbar condong hate migawe eta teu hese kitu teh bisa cek nu jadi was-was tukang pikir anu Allahu akbar
majal maneh niat teh kontar juta teh ngagereteskeun sia teh sedia salat lohor 4 rakaat mah eta sok bertanya. Cenah teu bener salat ai we kayak kitu bae teu sabener gitu. Bare tong mah salat teh asa bener ayeuna mun kitu mah dewek salat teh asa teu bener. Mending asa teu bener. Dina teu bener asa teu bener bener. Dina teu bener asa bener salah. Maka ajar amdan diizin min ayatullah ala duli nafsi tengah muliakeun Allah Ta'ala ka jalma nu ngabdi Allah tibatan yen aya kode dituduhkeun hatena rasa salah dina gawe mata rasa salah dina gawe mah asa teu bener ta eta misi ayeuna dina bener lain ayeuna asa bener tapi asa teu bener ngaku sifat kaam dia baru itu mah salah ngaku bener sifat kepiraun piraku teniga anyar lohor asar berjamaah sedang sekali sholat teh berjamaah 27 jadi 5 kali sholatan 5 kali 27 piraku tak dohirna dina hakikat teh eta teh sah Wah suhu jeung sabaraha perkara anak kula dohirin tersanyana saku-saku dohir talah karena kula dohirin batin aya batin jadi dohir ayeuna aya batin batin aya dohir batin ayeuna hakikat aya syariat dohir ayeuna syariat aya batin hakikat. Nah, jadi hakikat di syariat teh kudu mahiji dan syariat akan sakur dohir aya batin sakur batin aya dohir apa saja ke sapina atau di bawah asyariat tu ada syariat eta lah itu syariat ala itu aya hari syariat eta aya hakikat al makhlukot tu ari pirang-pirang makhlukot eta la baju makhlukot al khaliqu ari dat ngadamel ta aya makhluk aya dat anu ngadamel sabab ieu makhluk teh asalna eueuh ayeuna jadi aya di mana asal eueuh jadi aya eta barang jeunan sing ingat ayeuna barang jeunan aya nu nyieun tak tiap ningali ayeuna barang jeunan aya nu nyieun man arofa nafsahu arofa bahu jamanya kana diri asal eueuh ieu teh diri teh jadi aya piraku teh nyahokan ngurus man arofa robahu jahila nafsahu nyahokan ngurus sasoca diurus cepil diurus tang ieu teh urusanana jahila nafsahu teu apal kana diri da ingatakan ngurus syariat aya hakikat makhluk aya holik tiap ningali ayeuna makhluk ingat aya holik anu ngademelna syariat tu ada syariat aya fikih tegas fikih wa tasawuf jeung tasawuf ada syariat teh fikih jeung tasawuf ai fikih teh salat lohor 4 rakaat asar maghrib subuh itu fikih wa tasawuf jeung tasawufna bagawean hate dina salat teh lain kuring bisa kuring kudu bisakeun alun ngabisakeun kuring dohirul hakikat itu dohir hakikat ta syariat mah tasawuf mah ta dohir hakikat jadi cek hakikat mah dohir teh wal hakikat tu hakikat eta batina itu syariat ta ari hakikat jerona syariat kalau mau tak ayat mahate karena ayat barang di jero mata kalapa tapas jeung batu teori Allah Ta'ala nyeun kalapa ya tapasan yang batokan sabla mun ayeuna eueuh tapasan batok kemu ragrag tilu teh remuk atuh ari kitu mah aya tapas gebut tapasna ngenyot ban senah pan kitu teu baru lamun harap memulai tapas syariat tu ada syariat
aya pikut teu sapikeun teu tasawuf dohirun eta dohirun hakikati dohir hakikat. Jadi apa hakikat mah eta teh batin. Jadi dohir nama eta teh fikih jeung tasawuf. Tak lamun kalapa mah cangkangna jeung minyak. Nu maha teh naonana minyakna. Di mana ya minyakna? Di jero kalapa. Marut kalapana teh, peres kalapana teh. Taeur urang marut teh. Jadi pagawean eta teh tasawuf. Aing geus ditaeur teh aya minyakan tah. Nu mawa mahal kana kalapa teh eta teh minyak, tapi ka tampasan ka bawa mahal, batukna ka bawa mahal. Amot kalapana mah ka mahal kan tidak. Eta teh karena aya minyakan. Malah minyak mah misi murut make ge eta teh digawe keneh. Ari murut make minyak naon ngaranna? Jalan tetap, nuduhkeun ka urang tah jalan syariah mereka. Oke. Tah jalma-jalma mulai lempang di tarik kolot ingat kana kalapa ngajina kana kalapa jadi menang teh syariat torekan atawa sisi laut omak di laut dari laut bisa nyen omak dari omak bisa nyen laut tapi anu ngadang laut tinggal omak dengan pada itu bisa kurang sana omak kena anu omak kena rawa kuatan kurang tidak kenyang dia kata makhluk kita teh lah al-khaliqu ayadat anu adama wasari atu wal